Waduh, hebat euy. Eh, Motor anyar, Kang. motor anyar, motor batur, iya mah. Motor batur naon atuh dibawa. Ih, mama ngelapankeun motor batur kumaha karunya. Tuh bisi neangan bogana. Nya moal apa nu beukeuna mah aya di jero. Baturan. Wah, Kang dicokot di luar gitu. Henteu, manhan keur ka dieu. Namu motorna beh dinya kahujanan, jadi dikadiekeun, dilapan karunya. Karunya Kang bikeun ka batur. Memang motor batur lah motor nu saya. Bikeun ka nu bogana. Nya. Nah, atuh Kang tega euy. Sana nyokot motor, saya ngelapan hungkul. Aduh, mun urang mah dibikeun ka nu bogana, Kang. Nya pasti dibikin, dan saya mah tengah boga-boga. Nya, jelema teu boga aja banyak. Ngahina si eta. Ampun, ting. Karunya atuh bikeun. Heueuh, ieu teh motor batur dipanglapankeun ku di dieu kitu hungkul. Heeh. Jeung STNK na, Kang. Nah, jeung STNK na. Ah, bikeun atuh, Kang. Nya bikeun pasti dibikeun. Wah, Si eta menang masalah nyoker ieu teh, nyoker naon maksudna? Heh? Naon? sabar, Kang, Naon? sabar. Tong gelut. Sabar, yuk. Ka dieu, ekna naon teh naon kau selip kolot bae ka dieu. Ka dieu. Sabar. Matak oge cek uing bikeun. Aku naon atuh. Urang nu bisa mah urang lain nya. Lain. Sabar, sabar. Ai. Nu bisa mah Geus tong urang. diceng-cerikan keun bae. Keun bae sing sabar. Pamali kake lebaran tong gelut. Urang mana tekan didinya, lain kan Abang. pai Kasalaman anggur masuk. aburannya. Nah kan dia. Sikeh. Waktu. Motor batu dipanglapankeun ku di dieu kitu hungkul. Jeung STNK na, Kang. Nah, jeung STNK na. Kelakat ngopi ke dieu. Teng di dinya. Siap. Nah, terus geus abi ek-eknya renteng, langsung ieu nya. Ah, bikeun atuh, Kang. Nya bikeun pasti dibikeun. Nah, kan dia. Sikeh. Bisa.